Semaat sungut aing hayang ngarokok. Meniwes sabatang-batang acan di rokok kantong. Biasa nama aku ayah bae sabatang mah rokok na kantong. Ieu mah sama sekali eueuh. Ampun aing. Gidelan keur loba-loba ieu rokok. Gidelan eueuh sama sekali. Aya be pas riungeun doang. Riungeun be. Teu gablek rokok-rokok acan. Ampun Gusti, kumaha darat amat ieu hirup aing. Mana geus boting ucing sungut aing, geus teu ngarokok-rokok acan. Name is John C. Saha eta jelema keren amat. Asa karek kadeuleuy jelema. Woi, Dun. Woi. Kumaha kabar lu, Ja? Alhamdulillah Kacid, baik-baik saja. Terus ilmu re perubahan teu? Lembur kieu bae ti bareto, uyuk jeung ledok. Oh, dong mengerti ya. Ruyuk redok perubahan. Sok ngeledek datang-datang. Sorry Dun, aing ngelalagaan lagi baper bae dia. Ngomong-ngomong kok dia sorangan bae. Kemana aja sih dia si Arif? Oh, kuari mah sabatang kara, sorangan. Si Arif eueuh ka Jakarta. Merantau neangan duit. Dia naon tuh lain ilu ke Jakarta kan tuh merantau. Pugu si Arif teu ngomong-ngomong, nyawa-nyawa aya geus di Jakarta be, ngabarana. Karunya amat dia, Dun. Tadi dia keur naon sorangan bae doang uji nyali. Keur diuk bae santai, jauh pagawean sambil ngahayal. Bating dia laguna dong anak sultan bae pakai nyantai segala macem. Terus kopi jeung rokokna mana? Tidak aku dia nyantai diuk doang, tadi kopian tadi rokokan. Mentak di lumur lalu eta sungut dia. Pugu geus di lumung rareul sungut kami. Pugu teu gablek rokok, teu gablek kopi kami, mangkana diuk bae. Susuganan bae aya duit hiber ka bawah angin. Tapi jauh bae tangguhan bae ge. Nek ditungguan sampai lebaran keong ge ku dia moal aya duit hiber ke bawah angin. Kecuali anu ngaurkeun tuh ti luhur pakai kapal. Karek mah aya meureun duit hiber. Dikarunya nama teh hirup dia pakai nangguan duit hiber. Geus kuari mending dia ka ditu ka warung aing nyokot kopi jeung rokok. Urang ngopi ngarokok di dieu. Tapi nyokot kopi jeung rokokna pakai ngaran dia nya, enggak pakai ngaran aing. Kok pakai ngaran kami Kacid? Emang pakai ngaran Kacid kunaon tuh? Lamun pakai ngaran aing cerkan ku pamajikan aing. Makanya pasti nanya, eta kopi jeung rokokna jeung saha. Geus mending pakai ngaran dia bae sekalian. Soalnya kan dia masih boga hutang ke warung aing 70.000, inget tuh dia. Inget bae tak kena hutang. Sekali-sekali poho ge kena hutang. Inget lah, itu inget mah bangkrut ke warung aing. Oh geus, pakai ngaran kami daripada tengah rokok aing. Terus tadi tuh cokeun rokok Supra yang sabungkus jeung kopi hideung. Kopina langsung sekalian seduhnya. Adik kami mah guna ngaran merah bae Kacid. Biasa menambah darah. Dasar lagi ulah nu mahal-mahal dia mah, teu cocok bibir dia mah. Sariawan bae ngarokok mahal-mahal. Ih, ngeledek. Oke, kami nyokot rokok jeung kopi. Ulah poho diseduh kopina nya. Oh, Ulah kebel-kebel. yo kopina yo, jeung rokokna. Wih, mantap. Coba kau diseruput dulu lah kopinya ya. Biar ada canggih mata aing. Mantap. Mantap. Ih, garila amat aing, ngadengin age. Eta cidur raragan kabeh kena kopi. Coba gantian, kami nu nyeduh. Ih, ngebaca obe di persaing mah. Ya. Mantap. Mantap.
Ih, gede amat yang tengah dingin lagi. Gua asih minta kopi karena bibir dia mah. Hayang dia ingin minum lagi. Udah amat, yang penting nikmat. Mantap. Kalau nggak kami balik kalian kacid, atur nun rokok jeung kopi nak. Ih, ngeunah amat dia, laju balik bae. Itu heula eta kopi jeung rokona asupun kana bon dia. Hitung kumaha sih kacid? Pan kami ditraktir ku kacid. Kok ditulis na buku kasbon? Anu nraktir dia saa. Aing mah cuma nulungan dia doang supaya dia bisa ngopi jeung ngarokok. Mantak sih mun kalau ngomong teh didengekeun. Gih, sukan kami mah traktir. Makin gede bae mah hutang aing. Bayar pakai naon ieu mah aing? Entak lamun kolot ngomong dengekeun. Omes lah aing balik lah. Dasar penipuan. Lumayan jadi nambah utang dia. Keur diuk bae. Pimpinnya mungkin nggak bakal. Oh, kuari mah Sabatang Kara, sorangan. Si Arif eueuh ka Jakarta. Merantau dengan Men.